Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Guntara jeung Nyai Kintamani meh bareng harita ngawangun pasangan. Sok sanajan ningali kana syariat mah nang boleh ngan saukur ngayonan Guntara jeung Nyai Kintamani. Tapi dina hakikat nama nang boleh kudu ngalawanan kakuatan 5 makhluk gaib, 2 makhluk gaib anu nyaning kana warugana Guntara jeung 3 makhluk gaib anu nyaning kana warugana Nyai Kintamani. Guntara anu geus jaga diri pikeun maju narajang ngagunakeun jurus tapak naga sakti. Harita musirkeun paneteupna ka nang bule bari nyarita. Si lain geus waktuna kudu roboh dari tarung sia. Sanajan si lain geus robah kaayaan, tapi ke dewek eueuh pangaruh naon-naon sia. Kurang ajar sia. Tada sia parajang aing. Jurus tapak naga sakti modal sia. Heya! Jurewat Cilung Guntara maju narajang dituturkeun ku Nyai Kintamani anu milu marengan kana panarajangna Guntara. Ningali 2 urang lawan geus maju narajang, harita nang boleh masih tetep aya di tempatna. Panarajang Guntara teu disinggahan, tapi dibendung ku sapasang leungeunna. Ngajadikeun panarajang Guntara rentas di jalan. Sokyuk tegas deug Guntara ngadaligdeug kadorong mundur ka tukang sababaraha lengkah. Sokyuk datang panarajang Nyai Kintamani. Sabetan pedang nang arah kana dada lawan. Rikat ngan sakolepat nang bule geus aya di gigireun badan lawan. Sokyuk gerak kolepat plos. Nyai Kintamani geus rek ngagilirkeun badana, nyabetkeun pedangna kana anggota badan lawan. Tapi kaburu kapiheulan ku nang bule anu ngasupkeun panarajangna kana kekemplongna lawan. Sak hiuk deg gas. Bangkieun. Nyai Kintamani ngabangkieun menurah sababaraha lengkah ka tukang. Nang bule rada kageteun oge sabab Nyai Kintamani anu kabeunangan ku panarajangna tetela teu ngageronahan ka nyeri sok sanajan gabangkeun ka tukang sedengkeun Guntara anu geus mancukeun tangtunganana. Harita Guntara maju di narajang datang di panarajangna Guntara rekat nang bule ngapelung panarajang lawan. Ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Sokyuk.
geseh waktu sababaraha detik disanggeus ngabendung Panerajang lawan harita nang boleh ngasupkeun Panerajang leungeun katuna ngahantem kana dada lawan sak hiuk cebrot tes jodoh aing kebenangan aing kebenangan edan Guntara ngagero kaget bari nahan ka nyeri bari terus ngadalegdeg menurut sababaraha lengkah ka tukang jurelat cilung datang di Panerajang ti Guntara kitu jeung kitu we tarung anu lumangsung Guntara jeung Nyai Kintamani pilih genti Narajang kanu jadi lawan bangun anu taya kacape da puguh dibantu atuh ku kakuatan makhluk gaib anu nyanding dina warugana nang boleh dina ngayonan dua urang lawana harita geus teu sempet merhatikeun kayaan Jakawanara kitu di Aceng Jeprut oge non alina harita taya anu nyahueun mun Jakawanara anu karekoneal hudang dilumpuhkeun ku jalma anu ngajorelat datang sangeusna ngalumpuhkeun Jakawanara terus dipanggul dibawa ku eta jalma teh pikeun dunya kajawaraan mah geus teu asing deui nu katelah Trenggono jago Gunung Bromo kasup jago ti Tatar Wetan anu geus lila makalangan di Tatar Sunda duka teuing naon maksudna mawa Jakawanara anu ngan sacwelak geus tinggalkeun eta patempatan sedengkeun nang bule anu keur tarung ayonan dua urang lawana jadi beuki panasaran ningali kakuatan anu dilawan anu can bisa dirubuhkeun sanajan geus kabeunangan ku Panerajangna akhirna nang buli nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun 3/4 bagian kakuatan puncakna sedangkeun Guntara jeung Nyai Kintamani anu narangtung sajajar harita pada ngumbara kasukahatena Nyai Kintamani anu leuwih ti heula nyarita di barung jeung seuri kalah kakayaan we nu robah maneh teh nang bule tapi dina kanyataan mah Panerajang maneh teu mampu ngarubuhkeun aing duaan anu matak maneh moal jauh beda jeung aki maneh Sirawing anu ngasaukur boga ngaran tapi kamampuanna jauh tina kanyataan dasar belagung kurang ajar sakaos nu heueuh we kaos nu heueuh kaos nu heueuh si laing beuki bingung naon heueuh justru didinya nu ciga nu bingung mah ningali kakuatan daya tahan badan anu lawan kabuktian tapikeun ka ayeuna sanajan dewek jeung Kintamani geus kabeunangan ku Panerajang Silaing tapi teu naon geuningan bener sia da boleh bingungnya ake jeung bingung sagarupa lah tapi tetep saling can mampu ngarubuhkeun dewek duaan ha aya buktikeun kahebatan Silaing mun heueuh incuna Silawing sia tah dengekeun sia dengekeun nang boleh tah can ngajawab ngan harita ngadenge aya sora tanpa jirim nyata sorana puja suarna anu sorana ngan bisa kadenge kunang bule sorangan nang bule kaula puja suarna rek ngabejaan nginaan daya kakuatan nu jadi lawan
sabab Guntara jeung Nyai Kintamani masing-masing aya nu ngabantu ku kakuatan ilmu gaib, ngajadikeun Guntara dibantu ku dua makhluk gaib anu nyaning kana warugana. Sedengkeun Nyai Kintamani dibantu ku 3 makhluk gaib anu nyaning kana warugana. Sedengkeun anu geus ngabantu ka maranehna duaan teh nyaeta Aki Rungking. Ayeuna eta aki-aki teh cicing di tempat anu rada anggang. Bari berhatikeun lumangsungna taru, kaula teu bisa ngabantu sabab kakuatan ilmu gaib Aki Rungking leuwih punjul tibatan kaula. Tapi kaula bakal ngabejaan kalemahan 2 urang lawan dang bule. Sangkan makhluk gaib anu nyaning kana warugana pada kalaluar tina warugana Guntara jeung Nyai Kintamani. Harita Pujaswarna terus ngabejaan ngeunaan kelemahan makhluk gaib anu nyaning dina warugana Guntara jeung Nyai Kintamani. Malah Pujaswarna ngajelaskeun ngeunaan cara ngungkulan kakuatan makhluk gaib sangkan kaluar tina warugana anu keur kasandingan. Sora Pujaswarna geus teu kadenge deui ku Nang Bule. Teu lila Nang Bule ngapagikeun panetepna ka Guntara jeung Kintamani balitus nyarita. Maneh duaan montong ngarasa hebat pedah ku aing can bisa dirubuhkeun sagoblog. Aing nyaho maraneh duaan boga bantuan kakuatan ti makhluk gaib anu nyaning kana warugana mah duaan anjir. Lo jangan merasa pintar plok. Keur aing mah moal make kelu eleh ku kakuatan makhluk gaib anu ngabantu maneh duaan. Sargun Kintamanyon. Kurupa-rupa pisan si plok. Guntara jeung Nyai Kintamani silih heret duanana karageteun sabab Nang Bule bisa nyahun kana kayan maranehna duaan anu dibantu ku kakuatan makhluk gaib anu nyaning kana warugana masing-masing. Tapi Guntara jeung Kintamani pada nyumputkeun kakagetna. Harita Nyai Kintamani nyarita di barung jeung seuri ditujukeun ka Nang Bule. Maneh montongnya capek ka mana karep Nang Bule? Abangnya bibir triwangku sateh. Aing jeung Guntara boga kakuatan jeung kamampuan anu eueuh hubunganana jeung kagaiban. Maneh montong ngarang sateh. Maneh memang geus bingungnya. Sabab ngerasa geus moal mampu ngungkulan aujeu lawan. Suka mana meni wae sa ngomong teh goblok. Majarkeun aing dibantu ku makhluk gaib sarupa. Mana. Nu sidik mah didinya geus bingung, geus kateter. Kadituna si laing malila deui modar. Guntara milu nyambungan kana caritanya Kintamani. Harita nyarita ditujukeun ka Nang Bule. Memang benar si lain geus bingung jeung beakeun akal Nang Bule. Sabab dina jero hate mah si lain teh geus ngaku kana kaunggulan nu jilawan. Geus katiti pangarti. Geus ngarasa berat ngaduan ijen jajaten jeung dewek duaan.
Aduh bataku dewe kayaknya diberikan kesempatan. Mun si lain sanggup kene nuliskan di tarung, sakedeung deui si lain bakal mencre modar sia. Ditajong ngecelopong sia. Kalau aku mau ge si lain bakal modar na boleh. Gerasamat hidup bapak si lain sia. Mau panggil jeung panon poe isuk mah sia. Nang karakter cekeun ngajar. Aing dua anu saja modaran lagi. Terutama ku aing kulengan dewek sadiponaran ada boleh. Badi macam-macam ka aing mah. Hawa. Wah itu na aing mah. Awas nu hareueuh we jeung da aing geus apa atuh seteh plok sigan heueuh we heueuh. Alah malaneh duaan teu kudu nyumputkeun ka kaget. Peda aing geus nyaho kana kayan maneh duaan anu dibantu ku kakuatan makhluk gaib. Hasok maraju sia. Sok narajang sia ku aing bakal dibuktikeun maneh duaan bakal dirubuhkeun ku aing. Sabalikna tadi sia ka aing ngabacot aing sageling di seja modal seja ngababatlang jadi bugang. Eueuh anjir eueuh tilituna aing mah. Ieu masih kurang ajar. Srog Guntara jeung Nyai Kintamani pada ngawangun pasangan. Masing-masing bakal ngagunakeun kakuatan sapinuhna mangrupa kakuatan gabungan antara talaga lapisan jeung kakuatan makhluk gaib anu nyaning kana warugana masing-masing. Nyai Kintamani nu leuwih ti heula saga diri pikeun majuna rajang bari musirkeun paneutepna kanang bole bari nyalita. Maneh montong ngimpi sanang bule bakal mampu ngarubuhkeun aing anu puguh mah maneh anu bakal dirubuhkeun ku aing sia nang bule koplok hayya Jorelat cilung Nyai Kintamani majuna rajang dituturkeun ku Guntara anu marengan kana panarajangna Nyai Kintamani. Sedengkeun nang bule geus saga diri pikeun ngagunakeun 34 bagian kakuatan puncakna. Waktu panarajang Nyai Kintamani datang harita nang bule anu geus dibejan ku Pujaswarna ngeunaan kelemahan jeung ngungkulan kakuatan gaib, harita nang bule katingali nyingkahan tusukan pedang kana dadana. Nang bule ngan sakolepat geus aya di tukangan badan lawan. Shoot! Berasa hiu lewat kolepat plos panarajang Nyai Kintamani tekena kana sasaran. Sedengkeun nang bule anu geus aya di tukangan badan lawan langsung ngalakukeun panarajang balasan kanuju lawan. Panarajang leungeun kenca ngahantem kana walikat lawan anu belah kenca. Dengkeun leungeun katuhu nang bule ngacambak bukna Nyai Kintamani ditarik ka tukang tepikeun ka Nyai Kintamani ngadang heula ka tukang. Kajadian lumangsung teh dina waktu anu cepetna keran. Samemeh panarajang Guntara datang Nyai Kintamani geus ngacungkel rubuh teu inget ke bumi alam. Sabsubergas panarajang leungeun kenca nang bule ngahantem walikat kenca lawan. Sedengkeun leungeun katuhu terus ditarik ka tukang. Set jambak tarik ret cungkal kebut. Ampun. Nyai Kintamani rubuh ngacungkal teu inget di bumi alam.
datang Panarajang Guntara. Rikat nang bule ngapenung Panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Sok tegas. Ketuk gas bangkiung. Guntara ngabangkiung menurut sababaraha lengkah ka tukang. Sedengkeun nang bule ngacelat ka tukangan badan lawan. Saperti anu karanapan ku Nyai Kintamani, harita tumiba ka Guntara. Harita sapasang leungeun kencanang bule ngahantem walikat kenca lawan. Sacebror das. Saterusna nang bule luncat setengah badan bari ngajambak bukna Guntara kajeleng jambak jungkal gebuk. Wah! Obong. Obat, aduh. Guntara ngacungkal rubuh dina kayan kapaehan. Nang bule mancuh dina tangtunganana. Bari merhatikeun dua urang lawana anu geus dirubuhkeun sakaligus. Jeung ngungkulan makhluk gaib anu nyaning kana warugana Guntara jeung Nyai Kintamani. Dina kayan keur kitu aya dua cirim anu datang. Solat. Cilung. Gulug. Dua cirim pada mancuh dina hareupeun nang bule. Tetela anu datang teh Nyai Sarikit si pedang hangit jeung Purbaya. Nyai Sarikit harita neuteub seukeut bari terus nyarita. Nang bule mampu ngarubuhkeun dua urang lawan ku cara anu teu lumrah dina mangsana tarung. Sabab make jeung ngajamak buk lawan. Ayeuna kuring Nyai Sarikit jeung Purbaya anu bakal ngayunan si laing nang bule. Tong macam-macam jeung aing mah. Sok dek main kumaha jeung aing mah. Main licik sok jeung aing mah. Urang ajar sia. Purbaya sok sanajan hatena kaeuntepan ku perasaan sentar sabab ningali kahebatan nang bule. Tapi manehna milu nyambungan caritaan ka nang bule. Si laing kudu ngarti lah bule. Dewek jeung Nyai Sarikit kasut jalma nu bakal ngapela jeung ngabantu ka Guntara jeung Nyai Kintamani. Jadi si laing tong ngarasa geus unggul sia kurajar. Sabab ayeuna kudu tarung ngalawanan dua urang lawan sakaligus sia. Oke. No problem is okay, bro. Oke, cenahnya. Jadi maneh duaan teh boga karep anu sarua kitu. Hayang udaran aing berenanya. Aing geus nyaho sia goblok. Pangna maneh duaan wani maju narajang teh. Geus kairong ku aing mah. Lantaran bakal dibantu ku si Aki Rungking. Marukan aing teh nyaho sia plok. Si Aki Rungking anu geus bau cacing. Sok lah anjir. Ku aing bakal diladenan. Ku aing mah karep kahayang maneh duaan. Hasok salu rek maju heula. Atawa rek maju babarengan. Bebas jeung aing mah anjir. Di sing hareupan ku aing mah. Sok tong asa-asa tong ngahunten sate koplok. Purbaya nyabut senjata ruyung wasiwulu. Mangrupa senjata anelanana nu diselapkeun dina cangkeng belah kencana. Nyai Sarikit ge mesat pedangna. Barang pedang dipesak ka ambeuk ngahiup bau hangit. Meh dina waktu nu bareng duanana pada ngabangun pasangan.
Srog harita Nyai Salikait anu lebih tihela saya gapikeun majuna Rajang bari musirkeun paneutupna ka Nang Bule terus nyalita. Nang Bule urang mimitian talungna sia kurang ajar. Si Sirikit mimbana kemampuan ilmu silat nu leuwih punjul ti si Kintamani sia kurang ajar. Jadi si laing tong kaget mun anggota badan maneh kabeunangan ku sabetan ieu pedang tatuna bakal nutungkeun kulit jeung daging rek saha anu kabantu si laing mun kabeunangan ku aing ku sabetan dek saha nu ngubaran tangtuna oge sia modar sakedeung deui modar sia. Alah, seri maneh pikasieun anjir ieu mah loba bacot deui si Sarikitiu. Teu kudu loba bacot jeung aing mah Sarikitiu. Sok geger-geger jeung aing mah bosen aing mah bacot we ieu mah teu ieu aing hayang ngarasaan kumaha ari tutung kulit jeung daging. Eka oge mun aing kabeunangan ku pedang maneh bakal tutung teh sakurang ajar. Eta oge lamun maneh memang begug ngagunakeun pedangna. Nyali teu begug jeung teu keunama rek bisa tutung kulit jeung daging kumaha. Dasar jelema weureu, jelema lieur, jelema belegug. Kawas lain kolot wae anjir. Tukung daging jeung kulit lamun geus asak dek dilebok kitu rupa-rupa pisan sia mah kurang ajar ku aing aya bakal dibuktikeun nya sok lain ku jang ajar kurang ajar sia kalau sain kolot we si brewet cenglek sok buktikeun lain ngocomang we teh tadah sia hap hayya. Lewat culung Nyai Sarikit si pedang hangit majuna Rajang dituturkeun ku Purbaya anu ngacelat merangan panarajangna Nyai Sarikit. Samemeh panarajang lawan datang harita Nang Bule nyelang ngarelet ka tempatna Aki Rungking anu harita keur musirkeun perhatianana kana lumangsungna eta tarung. Syut datang sabetan pedang Nyai Sarikit anu nembarkeun bau hangit. Nang Bule rekat ngagirikeun badana kagigir sabetan pedang teu kena kana sasaran. Sabetan pedang teu kena kana sasaran. Datang babukan ruyung si Purbaya nu ngarah kana silah lawan. Kilek ngan sakolepat Nang Bule geus aya di belah kencaeun badan lawan. Dina posisi rada beh tukang, dina gerakan anu di luar dugaan lawan. Tacongan suku katu Nang Bule ngahantem kana cangkeng kenca lawan. Jana cangkeng bola anjing cangkeng aing bola. Purbaya ngagerok kaget bari nahan ka nyeri bari terus ngadalik jeung kagigir belah katuhu meh nubruk kana badana Nyai Sarikit. Tapi Nyai Sarikit kabulungakeun tak luncat langsung ngalakukeun panarajang susulan. Pedang rek nusuk kana beuteung lawan, orokaya gerakan Nang Bule leuwih cepet tibatan panarajang dilawan. Lantaran harita Nyai Sarikit ngacungkeun leungeunna tanda